Alatan persoalan inflasi anu dialaman negara Indonesia, Bank Indonesia atadapi BI masihan rojongan pikeun kemajuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atadapi UMKM. Nyemut UMKM janten salah sawilus unit usaha anu mampu masihan kontribusi ageng pikeun perekonomian nasional. Ditambi peran UMKM daget ieu kantos tiasa nyipta lapangan padambelan saseur 88% anu nampung angkatan kerja di Indonesia. Kukituna, galagungan pelatihan kalawan pendampingan anu dilakonan Bank Indonesia ditargetkeun UMKM khususna anu aya di Kota Bandung sarta Indonesia dina umumna tiasa ningkat kapasitasna. Sehingga tiasa seueur kacipta wira usaha dina widang ketahanan pangan kalawan pengembangan wirausaha pikeun ekspor anu tiasa masihan kontribusi pikeun ngirangan defisit negara. Anu antukna ekonomi negara Indonesia tiasa stabil tun nilai tukar rupiah kana dolar tiasa langkung kuat. Numutkeun Deputi Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Budi Widihartanto, UMKM kagungan peran pikeun nurunkeun defisit sarta ngendalikeun inflasi. Kukituna, Bank Indonesia teras konsen dina ngembangkeun UMKM anu berbasis TDA kalawan ngafasilitasi UMKM sangkan tiasa ngamanfaatkeun teknologi sangkan langkung efisien tur efektif nanging ageng kauntunganna. Mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustain gitu ya, dan juga mampu menciptakan lapangan kerja sehingga ekonomi kita menjadi tahan, kuat, bahkan diharapkan juga nanti malah kita bisa bersaing dengan pasar global, bisa ekspor sehingga neraca berjalan kita semakin kuat, rupiah kita juga akhirnya menguat. Nah, itu yang menjadi salah satu prioritas kami, kenapa kami juga sangat concern terhadap pengembangan UMKM. Bank Indonesia masihan peraturan sangkan Bank Umum tiasa nyalurkeun value kreditna minimal 20% dugi akhir tahun pikeun pengembangan unit UMKM. Anu dipiharep galangkungan UMKM tiasa janten upaya pikeun ngirangan ayeuna kesenjangan ekonomi kalawan tiasa ningkatkeun ekonomi anu langkung inklusif tur merata. Di Kota Bandung, Alvin Iskandar ngawartakeun.